Galesan kasep ngahiang duka ka mana. Galian pribados anu awam ternyata kitab Al-Quran anu 30 jud hakikina dilebetna teh mung dua-duana tetilu teu opat isi Al-Quran ringkes dilebetna mung dua hiji Al-Quran nyarioskeun jalan anu leres munguh Allah nu kadituna kana makom rahmat Allah sawarga. Dua Al-Quran nyarioskeun jalan anu lepat cek Allah nu kadituna kana makom laknat Allah disebut neraka. Ringkes isi Al-Quran hiji nyaritakeun barang bener kaituna ka sawarga, dua jalan salah kaituna ka neraka. Dengan sakitu syahadat salat zakat puasa munguh haji rajaban muludan mah cerita di jalan nek ngarah ka dinya. Itu arah jalan ka sawarga syahadat salat zakat puasa eta ge beh dieu. Itu nu kapernah ku abdi sejarahna. Islam teh teu loba pigawieun urang Islam teh. Ya. Di zaman Nabi Adam alaihissalam dugi ka lahir Kangjeng Nabi ka alam dunya, dugi ka usia 40 tahun Kangjeng Nabi di alam dunya rukun Islam ngan hiji. Syahadat Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan eta ge bekal Nabi Adam ti sawarga. Itu sebab Nabi Adam di sawarga ngaoskeun eta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cek alona Adam sama ke dicampurkeun jeung Muhammad. Pada eta we cenah aya tulisan di aras di luhurna jenengan Gusti di handapna jenengan Muhammad nu ngarangkeina Nabi Adam. Itu matak turun ke alam dunya dugi ka Kangjeng Nabi ge rukun Islam teh mung hiji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngan sakitu itu matak lamun urang hayang ka sawarga anu baheula mah gampang tinggal maca syahadat maut sawarga nu lepat urang keterlambatan lahir. Coba lamun lahirna harita moal ribuh tingkil tak gitu jelema lama teh ya dangar turunanna teh loba teh jelema lama diayakeun rajaban muludan ge kala silitanya itu geus loba batur cenah encan teh kitu cenah encan balik deui ta turunan jelema eta teh itu aya ku ayana batur geus datang sia mu balikna encan acan balik deui aya turunanna teh aneh itu. Kanggo naon urang memperingati diisrokeun dimi'rajkeun hasibu anfusakum introspeksi ngukur diri ai kahoyong ageung modal kirang sanes teu aya tapi modalna kirang itu naon kahoyong ageung kahoyong urang teh umat Islam dina pada umumna hoyong uih deui kana tempat asal aya oge anu nyebatkeun alam akhir eta lafdun mutaradifatun bimaknal wahid beda kata tapi tujuanna hiji gitu. Naon alam akhir kumargi buatan Allah anu lampar lalakona ider-ideran mung jalma-jalmana mogok tina ider-ideran ujungna bakal uih deui ka dinya matak disebut alam akhir di mana tersebat kadinya moal tiasa keluar deui. Aya anu nyebatkeun alam asal. Nah maka disebut alam asal pan asalna urang tidinya. Jadi pamenak pribados buatan Allah anu panjang lalakona sakali didamel ku Allah Ta'ala teu aya ujungna tilu golongan. Hiji abdi Allah anu didamel ku Allah aya mimitina teu aya tungtungna para malaikat teu aya bejana malaikat paeh teu aya
itu kedua gitu-gitu oge jurig teu aya bejana jurig bae ingung saalam dunya kamari aya panyakit maani nu umum disebut corona eta teh tina asal korun ti zaman Rasul ge aya itu ngan kusabab supaya lieur nu bodoh tina korun dikoronakeun jiga teu wawuh padahal eta keneh itu korun dua kali terjadi kakangnya Rasul di Mekah sekali muncul corona sehingga Kangjeng Rasul henteu netepan di Masjidil Haram jadi kantos Masjidil Haram dikosongkeun gara-gara penyakit itu dialihkan ke Madinah kaserang di Madinah ge 2 kali sehingga di Madinah dipager di benteng tujuanana supaya masyarakat urang dieu ulah campur jeung urang dieu ulah campur jeung urang dieu corona lamun teu apa sejarah malah jadi fitnah itu cek Pak RT mun bisa wayahna lain eureun jumaah ngan make batas make jarak itu bisik gempar kabeh mah nu ngaruang itu tujuan RT mah baya harirup malah salah kaprah ngapanana nah cenah pemerintah teh anu nyarek ibadah di mana otakna teh jelema pan zaman Rasul ge aya ngan bisi hayang harirup lain nyarek ibadah tah ieu matak ilmu agama Allah lamun geus dibarengan jeung sifat kajelmaan pusingan aralan tepayaan cegekan gereuhan goreng adat gede amak ilmu Allah mah jeung tibatan manfaat nu aya ge bakal bubar itu sabab Nabi teu nyontoan goreng adat dina nyebarkeun agama Islam ieu terutama nu aranom punten nya nu aranom makan do gitu na alfiah aya irfa bikanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar eta saur alfiah budak ngora mah ai kahayang ngapak langit kemampuan 0 itu kajentingnya kalau ilmu agama ngapak langit usia rendah mah sulit dipakena sabtu sesuai jeung umurna itu kajian ilmuna luhur ge moal bisa itu bakal jadi sabab pikeun namahan langkahna jalma tapi di aki-aki tapi lamun budak ora diituk bisa pakojot jeung itu bisa namruh ke itukna kade kitu jeung ilmu